Assalamualaikum dulur. Saya lagi di lapak, tah tinggal di lapak mah Cukut mini harejo kieu tah tuh aduh. Saya lagi berada di gunung guys, tinggal ada pemandangan ya Pohon pinus ada, pohon tisuk ada. Nah, guys tuh. Wow. Bagus banget ini pemandangan tuh, lihat. Eta pemandangan oh lapak maloba orang mah kan mah dibudak beja ka batur sing anu ngala tak tinggal di lapak mah pedok kieu ilap tah lapak mah tuh nih gendang ke jukut tuh satruk we meunang ti dieu yo di gunung tuh anjing tah jelas desa Cilang Canggas tah kelihatan tah tuh kan gunung Ciremai hungkul tuh teu katingali teh ka etan ku awan tuh madep kieu tah posisi di gunung yuk ngarit ngarit barudak ngarit pokoknya mah ngarit we lah tah itu guys baget nama sirkuit guys itu tempat balap motor tuh di dia teh ngan sabaraha nu cilaka jadi dieureunkeun jadi digurunyuk ku cukut mah engke mah insyaallah aya acara di meureun digoekeun ku mesinnya si eurih cukutna makanya kurang dialah heula tugas ayeuna cuaca gesek mendung ieu kumaha ieu kudu buru-buru ngarit teh aing mah ripus siti kieu mah tah tinggal gas pemandangan ini indah kieu makanya yuk gabung nu hobi ngarit buru gabung pokoknya tah ku aing si jago ge dikusrukeun we ku aing kana ieu kana gawir tah tuh anjing jukut harejo kitu nepi ka ditu itu ti saung nepi ka ditu tuh gila eta jukut harejo meunang we aing satruk mah ya mun niat ngal satruk mah udah aing ngalangan sakieu tah ngan 2 karung aing ngala ieu nu HP hiji tah arit aing magas tah ulah kabitanya da eta madu asalna mah ulah kabita ku ieu tah da madu ieu teh teurisna ngasah urang itu tah aing kayak menang sakeupeuh tah deuleu aing mah barudak udud ge teu nu raya-raya nu penting mah ngebeul heueuh tah SB jabanding eueuhan jerona gitu 2 batang deui loba nu menta udud kieu mah tuh aing mah ripus itu pokona mah jukut mah we barudak tos sakitu we teh abdi mah nya cing sarehat kasadayana palanjang umur yang lagi kerja pokoknya semangat kerjanya yuk gas assalamualaikum.